Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Berkah Segara. Saattos lami teu upload hapunten seueur kagiatan. Insyaallah ayeuna urang lajengkeun carios jakarana anu salajengna. Mangga wilujeng ngadangukeun tur dugikeun ka rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah denget ieu tiasa ditepang dangukeun sareng simkuring Mang Dedi Mulyaginata. Dina mangsana dina wancina Mang bedarkeun carita karangan Amboros dina judul carita Jaka Rana nya. Nuki wari baris taratas kumaha di bagian anu ka-16. Sakumaha nu kantos di taratas bagian ka-15na, pedaran Mang Dedi kebegat wanci dina mangsana medarkeun lalampahan Jakarana anu bade mapaikeun ngeunaan kulawargana nya. Banglus lumampah ayeuna urang malikan katukan nyatana kasih Oded jeung wadia baladna dina mangsa alam peuting anu harita eleh kujang Jaka Rana nya kalalabur mawa wiwirang. Tah kumaha tu para pamirsa lajenganana icarita langkung paos nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana pilih ku galih nu saena singkahan kumanahan wawona anggo peuentengeun enggoning urang lumampah di alam dunya. Kaayaan alam ti peuting di Pileuweungan. Jangkrik di sarada mapaesan kaayaan alam harita di hiji Pileuweungan cih Cirgaang di sarada patembalan jeung baturna. Malahan maajag sakapeung-kapeung sok kadenge di sada ngelewung mata keung. Koreak atuh masih kene di sarada bebencenya kitu kene jiga nu nyaho yen aya abringan jalma anu keur marawa tatu. Horeng si mana horeng nya we si Oded jeung wadia baladna harita anu kabur maksakeun maneh jaba menang wiwirang jaba eleh gelut tepira ngalawanan saurang ripuhna beak karep. Manehna harita teh eleh gelut ku Jakarana sabadah ninggalkeun eta lemur cukang terus we maranehna teh laleumpang arek balik ka guha anu geus dijadikeun tempat padumukan anu matuh. Tapi hanjah kalaleumpangna teh teu beri sagancang ari sabab harita teh wanci masih keneh peuting. Kaayaan di jalan masih poek mongkleng buta Raden ngan ukur kacaangan ku cahaya bentang komo. Di jalan anu disorang teh murka Pileuweungan loba tatangkalan anu geledek jeung hieum. Ditambah deui atuh maranehna teh keur tatu ongkoh atuh puguh we leumpang teh leno pating karayap teh sirik namah berijeng napas ngahegak beakeun napas pok atuh harita si Juha aduh cabe euy urun ayo sarua kuring oge aya eureun capek. Dewek oge sarua capek aja bih. Ya dada asahnya beuki nyeri euy. Yuh.
Ya, sarua aing oge. Doded, nyeri dada asa panas kieu aing ieu. Nya, komo lengan aing leuwih nyeri. Ya bagetihan wae teu daek saat-saat. Aduh, menegas teu puguh rasaan. Cik atuh euy. Tulungan heula dewek teh. Cek si Dodeng harita ngomong kitu ka batur-baturna tapi tekan eueuh nu ngajawab saurang ge. Maksud teh eueuh nu ningali lantaran alam poek kan seukur digna hungkul. Ayo maneh Mas ya Dodeng. Rek bisa nulungan kumaha kasihan da puguh poek di ongkoh. Siaman omor goblok seteh. Kasebalan siamawa akasatik pisan. Ngadengi omongan si Dodeng anu haritat rada poporongos kene cacakan kergering carita nama ai teh koromah heura dasar atuh ngaran oge. Jelema jahat ngadengi kitu si Oded jadi keheuleun ngomong atuh bari jeung Malik mencareng lamun katempo matak ditampilin ku si Doden. Hatena asa teu ngeunah lantaran sarua meh nu ofdikeun ngarasakeun dadana anu karasa nyeri. Ai sia mah kalaka baporongos cek aing teh Dodeng. Geus puguh sia batur oge sarua sia goblok. Boga ka nyeri jiga sia. Jeung arek nyeungeut obor kunaon sia atuh. Dawa korek apina goblok sia teh. Sia mah Neangan goblok saja tuh. Sugan aya rampaan tajina saku calana. Goblok sia dibawa lain bergug deh. ai si Dodeng ku sarua Goblok nanya. Puguh awal Dodeng aing mah meureun tadi ragrang waktu keur gelut. Sia teh anjing. Bangkat teh heula atuh lah ku baju si lain. Aya akal mah ieu. Ngaragetina teu kaluar wae sateh Dodeng. Kalakan nanyakeun paneker we sia mah. Aduh, ai sia Oded. Lamun baju aing dibuka masih tiris goblok atuh. Bisi dewek asup angin kumaha sia lamun ku baju sia atuh. Sia mah sok aya ngeunah sorangan wae sia mah Dodeng. Nya mah geus lah sia kumaha sia we aing ah. Nempodo baturna kalah pararea omong. Ganjang atuh si Asdur hati harita ngagebes bisi katutuluyan meureunnan. Meugeus sia tuh ah. Dodeng. Oded. Dina kayaan kieu si mah kapal cungur we. Silih salahkeun. Dur. Si Dodeng mah dupi kasebulun pisan sok ngamitian wae teh heula. Si eta mah jeung manehna mah sok hayang menang sorangan naon oge. Geus lah. Repeh we sia teh Oded. Geus tong dilayanan atuh. Ceuk atuh sahara jarempe. Anu ngomong deui. Sakabehna harita terus atuh tinggon toyong darariuk bari jeung ngalungsar dina taneuh. Bari jeung ngarasakeun kanyeri jeung kacape. Samalah si Dodeng atuh terus harita kene oge. Ngalaan bajuna dipake ngapuleun leungeunna. Bari jeung humarurung lantaran tatu dina leungeun asa karasa beuki nyeri jeung nyanyautan. Terus nyak celakan mucur karasa nyanyautanana teh. Leungeun kompers jeung sing sireumeun geus teu puguh rasakeunana lamun ti beurang majigana bakal katara. Beungeut si Dodeng teh jigana pasti kana piasna teh. Sabot keur kitu pok si Juha harita. Lain euy. Umay teh. Na urang teh rek caricing ngajedog jadi wae teh kumaha teh. Bari nungguan beurang atawa kumaha teh. Arek diteruskeun lumampah. Panjauh kene teh euy ka guha teh jaba poek deui. Arek kumaha cenah Dur? Aing ge bingung euy Juha. Sabab lamun lempang jauh kene jaba urang teh apan kabe oge atuh keur boga kanyerinya euy. Jaba beuteung lapar hayang barang hakan. Tapi lamun ceuk ngajedog ge dieu nungguan tepikeun ka isuk karunya si Dodeng tuh bisi kaburu beak getihna. Cek si Asdur
Harita pok si Oded anu ngomong, nya kumaha atuh urang mah urang kedeyeuhkeun we atuh keun bae lalaunan oge lah paling nepi subuh meureun dalam menungguan nepi ka borang mah geus pasti awak bekirip beureunan tah bener Oded alus euy usul si lain teh Oded ya lamun sara satuju mah urang kedeyeuhkeun leumpang deui. Tapi kumaha si lain Doclem? Dodeng, arek ngajadog jadi wae si lain. Arek nungguan berang wae dia. Arek ngedayeuh lempang. Kumaha sia we aing lah. Anu penting bisa ganjang nepi ayeuna. Sabutkeun guntreng kitu anu gurubas. Di belah wetaneun eta tempat. Aya nu ngagurubas puguh we. Kabeh oge atuh keur ngagaluntreng ngobrol ngadadak ciup cerempe. Meni curing hak terus atuh ngadadengikeun kana eta sora anu memang nuju ka pelabah dinya. Alah sia boa-boa maung sejuha. Ai sia. Make jeung maung paling oge begu anu kitu mah sia Oded. Da maung kudu kadenge sorana ngegerem. Tapi sarua we atuh rek maung rek begu oge euy. Dina kayaan gimana bahayana sarua. Sabab urang ayeuna mah bisa lumpat. Komo ngalawanan begu. Boro-boro ngarenghap oge pan. Teu kuat defek teh gara-gara bebenyit kurang ajar. Cek si Oded beri jeung cungar cengir. Rentang-rentang ti kajauhan kadenge aya jelema anu ngaromong. Samalah katempo caan jigana cahaya obor terus ngadeketan kalebah si Oded jeung baturna pugu atus heraneun kabeh ge nah saha make jeung aya jelema nu lalempang kalebah dinya jaba wanci peuting deui sabab boro-boro ti peuting da beurang oge atuh jarang aya jalma anu ngaliwat ka pelebah dinya tapi sacan oge ngomong jalma teh atuh geus daratang manten harita anak breh teh ku sarerea katempo aya 2 tangtungan jalma nusa urang nangtung beri jeung nyekel obor sakadapan masih dipelong we itu ieu oge sarua mencrong ngawaskeun kanu aya di hareupeun geus rada sidik pok atuh harita si Oded ngomong setengah ngagorowok ditujukeun ka nu kakara datang bawa obor teh ngarah kadengieun maksudna mah sabab ari kana tangtungan mah manehna teh rada-rada apal sok sanajan ukur kacangan ku ompor dina mangsa peuting. Seuneuna luak leo katebak ku angin peuting. Robert ceta Robert lain. Robert. Cek si Oded maksakeun maneh harita beri jeung cungar cengir. Ngadenge pananya kitu anu saurang gancang ngajawab tapi bangun anu heran. Ari sabab rada apa-apal kana eta sora anu geus teu bireuk deui pikeun manehna mah atuh gancang harita. Nya ieu dewe Obed. Hei, saha siling? Menang jawaban kitu puguh we atuh. Si Oded teh harita ngarasa bungah. Sabab ayeuna mah geus yakin jalma anu duaan teh tayalian iwati si Obed anu jadi baturna keneh. Atuh gancang ngajawab bari jeung nyerenge. Aduh. Kunaon sia teh udah aduh sia teh. Oded,
Kadia siya buru abet. Kadia aduh. Dewek ay. Yang si Juha si Asdur katun si Dodeng. Alah. Sanggis kitu mah atuh terus si Obet teh harita jeung batur nganyatna si Keling gancang nyamperkeun kanu karangarariung opatan bari jeung ngalalungsar dina taneuh. Bari pok atuh ngomong sabab ngarasa heran nah kunaon babaturanana make araya didinya dina waktu mangsa peuting. Alah, geuning sia kabeh. Na kenaon sia teh euy? Oyak ge sia make ngariung di jalanon. Oh, itu si Juha geuning sia. Aing sia teh bet. Dongeng nama panjang euy, keun kelah. Geus tepi ka guha. Ari aing nyaho mah sia. Ayeuna masuk gancangan aing tulungan heula ieu. Si Dodeng tu leungeunna beunang euy ku bedog. Buru sia bet. Aing tulungan sia bet. Cek si Dodeng juga nurek lewe. Bener be, gancang aing tulungan sia teh kehed. Alah, getih aing sia kaburu beak mun beak aing rojiun sia bet. Buru bet. Yalah tuh. Red atuh harita si Obet, harita ngareret ka si Dodeng. Lu terus anu keur diuk buligir bari jeung muringis leungeunna doang tapak bedog. Sedengkeun dina leungeunna katempo aya baju anu geus baseuh JR ku beureum. Nyatana ku beureumna getih. Sababna dipake meungkeut tatukna. Sok sanajan heran nempo kitu mah atuh teu hararese gancang atuh si Obet harita ngalaan bajuna terus dipake meungkeut leungeun si Dodeng. Da karunya cenah teu tega aing nempo babaturan kitu mah. Lah ayeuna saturna kumaha si laing teh atuh teh kunaon ieu teh? Kelah gampang. Tanyakeun heula duh ka si Asdur. Dur. Kunaon ieu teh? Cek dewek mah ayu we sialah tong loba cungur. Aya mongona balik aing ka tempat urang dah. Obor aya di sia ayeuna mah jadi leumpang oge moal poek teuing juga tadi kajeun bari jeung halaunan. Teu nanaon atuh. Ayo tuh. Ya tuh. Nya sanggeus kitu mah bring sakabehna atah mimiti laleumpang. Ayeuna mah jadi rada ngalit jadi genepan leumpang teh. Mangsa alam beuki peuting bae. Mangsa harita geus maju kajanari. Sedangkeun anu genepan masih keneh laleumpang we kukurubutan di jalan satapak nu barala jeung harieum. Pikeun jalma anu teu biasa mah geus pasti moal aya anu wani ngulamprang kalebah dinya. Komo bari jeung dina wanci kitu mah. Mangsa harita geus ngagayuh ka mangsa subuh. Lamun di pelemburan mah geus waktuna ngajalankeun salat subuh meureun. Hawa gunung karasa seger tapi menit camewek tiis. Nyalecep asan nusuk kena sungsum balung. Sora hayam jago meureun di lembur mah geus di sarada. Beda deui jeung di leuweung. Di leuweung mah caneh gar di sarada teh. Pating keluung kongkorong jiga nu patarik-tarik. Itu oge sora manuk geus mimiti recet. Pating araclog jiga nate dina dahan. Ngabagiakeun sang Batara Surya anu sakedeung deui bakal medal. Sedengkeun harita si Odet jeung wadia baladna masih keneh leumpang. Awak beuki lungse, beuteung beuki lapar. Katambah-tambah ku hawa anu tiis hawa pagunungan teh jeung di leuweung. Puguh we atuh karasa asa beuki ripu. Tapi ari bakatku dikeureueuh mah tungtungna tarepi oge ka tempat padumukanana. Nyatana hiji guha anu aya di jero pileuweungan. Anu tempatna caraneom es tuning pikasieun. Eta tempat katelahna teh leuweung datar. Sanggeus anjog plus atuh sakabeh arasup. Genep jalma nu ingkud-ingkudan jeung nu walagri kadeh arasup ka jero eta guha. Sanggeus nepi gukek dari uk aya nu ngalungsar anu calangap bakat ku capek meureun. Ari kaayaan di jero guha, sok sanajan di jero guha tapi katempo caang sabab aya obor anu dihaja diseungeut disaranekeun dina bilik guha. Breh katempo di dinya aya nu keur ngagore tayalian eta teh si Jupri
anu keur hee sosoranganan sabab maneh nama timiluk kabaladna. Atuh basa babaturanana daratang teh menikeun kangagurubug si Jupri teh. Asa kagaruahkeun atuh gancang hudang bari jeung gigi si kana panona. Jika nama keur ngimpi meureun sanggeus kumpul pangacianana si Jupri pok harita. Allah, gana, Nanaonan sia teh Jupri? si lain teh, meni kakara daratang, na kamarana heula atuh, geuning bisa bareng jeung si lain, obet keling. Harita si kelinga ngawalon kana pananya si Jupri. Dengekeun sace goblok Jupri. Tadi pangi di jalan. Geus ayeuna mah sia metong loba tatanya itu tatanya ieu. Menta cai heula ieu euy. Dewe kabeh oge tah. Harana angeun hayang nginum. Buru. Leos atuh si Jupri muruka tukang. Telilah geus datang deui bari jeung bawa cai kana kendi jeung batokna. Terus diasongkeun ka babaturanana. Atuh gancang harita ngarinum pating lalaki. Jika nama atunya hanaang pisan. Sapker kitu mah atuh si Jupri teh ka si Dodeng anu keur nyang saya. Dinya kelan leungeun. Beungeutna katara geus pias si Dodeng teh puguh we atuh luaseun. Alah, Dodeng, si lain kunaon? Si Dodeng tinggal jawab meureun geus teu kuat ngararasakeun ka nyeri. Pok si Juha harita pangwalonkeun. Jupri dengekeun. Jupri dengekeun. Dewek opatan cilaka euy. Ke dongeng nama ku dewek didongengkeun. Sok gancangan tuh. Si Dodeng ubaran buru. Karunya tuh buruan. Nya atuh harita. Kalawan telobah omong deui terus atuh harita si Dodeng diubar aber. Diubaran si Robert jeung si Kelinga tukuk di kumah bersihanana. Diperudukan ubar terus dipengkeut ku kain anu bersih. Ada si Oded, si Asdur katut si Juha. Cara ricing we bari jeung nempokeun bari jeung nyarane renghap narpasna renghap ranjung. Ari sabab urut tenggelan jakarana tawilang ampuh. Harita dadana masih keneh karasa nyeri jeung eungap kana napas. Jupri, Euy, cinyangan hakanun dah. Ya ayang lapar ay menyelong se. Geus ngaliwat atawa acan euy. siapa burukeun ayang lapar hayang nyatu sia teh Pri. Acan atuh Oded apan dewek oge atuh karek hudang. Aya oge si Panhui sesa begu sesa kamari. Kun bae lah. Si Panhui ge sesa kamari ge sok bawa ka dieu sia teh. Itulah aing lapar mah hoyong daharan. Maneh kunaon selain karek datang geus hayang barang hakan. Na teu manggih nyatu di jalan. Goblok sia ngomong teh panjang pisan ngomong malah. Boro-boro manggih hakaneun manggih bedog aing kana kokod aing sia teh. Tembus si Oded gitu. Si Jupri karunyaeun terus nyokot si Panhui anu geus tiis. Menikeun ka camewek abongkeun di jero guha. Leos atuh. Gancang ka tukang rek ngaliwet cenah dibantuan ku si Robert.
jeung si Keling. Gancangna carita kejoliwet geus asak we. Kaambeus seungit bau sereh jeung bau daun salam seungit deui. Diriung ku sararea atuh aya deungeuna aya belum peda. Ti menang ti mana jeung samal goang. Harita keneh munikeun ka seungit karasa minuhan jero guha. Geus kitu mah prak we. Darahar heula muni bangun ponyo. Sedengkeun ai si Dodeng mah harita kuleungeun kenca we dahar teh sabab leungeun katuhu gudawang tapak bedog teh. Sang geus rengse atuh dalahar terus udud pating pelenyun. Karasa ayeuna mah tanaga teh asa daratang deui. Kanyeri oge harita geus rada ngurangan. Si Dodeng geus teu marurung deui harita mah. Malah si Oden oge terus ngaralanggutan jigana bae tunduh. Da teu sedikna saputing jeput can sare. Tapi gancang hadi gebah harita ku si Jupri. Oden, sia. Cintung wakahe satu sia mah karek dianggeus nyatu. Ono aing masa teh Jupri capek tas gelut ripuh eleh. Ya aing lempang deui. Sila yang masuk tupugu apaan dewek teh acan nyaho kena lampahan marane tadi. Penting tadi. Tanyakeun batu kasih Juha tuh. Aing tunuh. Pasti lalakona sarua. Dewek mah teu kuat tunuh. Aduh. Sargeus ngomong gitu teh, teleba omong duge harta gede si Oden sare. Jigana si Oden teh tunduheun pisan. Ari baturna ukur melongkeun we, tapi keur kitu pok si Juha harita. Ya, dan bae lantap si Oden mah karunya euy. Sina sare we. Geus teu kuat tunduheun meureunna duh. Jaba menang tatu ongko mata kitu ge hayang nyaho lalakon mah. Keun ku aing bakal didongengkeun lah. Sedang sok degekeun sia. Jupri. Hanya sok ayam nyaho kapalang aing kapalang tunuh kapalang hudang. Barabat si Juha atuh ngadongengkeun naon rupa lalampahan maranehna opatan. Ti mimiti datang ka lembur cukang. Samalah nepikeun ka aya kajadian gelut jeung jaka. Jeung jakarana atau pemuda anu gagah. Kabeh ditetek anu kaliwat. Saterusna terus disambung ku lalakon si Keling jeung si Obed. Marahna oge sarua boga pangalaman kungsi patelak cenah jeung hiji tantungan jajaka. Dina mangsa harita ngudag-gudag nyimami teh. Samalah atuh ciri-cirina hampir sarua jeung anu didongengkeun ku si Juha. Atuh geus tegwe kabeh oge baroga sangkaan. Yen eta jajaka patelak jeung maranehna teh jajaka anu sarua. Ngan memang acan nyaho kana ngaran jeung di mana dumukna eta bangkeluk. Sajabana sabada rengse ngadongengkeun eta pangalaman sewang-sewangan. Si Keling mungkas omonganana. Tah itu dongeng anu kalaman ku dewek ti heula jeung si Obed. Lamun kitu mah jigana mangkeluk nu patelak jeung urang teh jeung dewek sarua tah nu patelak jeung si laing. Keling bener teu? Nya atuh. Jigana mah heueuh memang teu salah euy. Tapi sahanya ngaranna tah mangkeluk teuing. Aing gitu nyaho. Gampang lah soal eta malah. Kayak lamun urang geus jarag-jag deui. Tatu si Dodeng jeung si Jupri geus caragur deui. Urang paluru deui tah mangkeluk teh. Aing penasaran euy. Nah make kudu eleh ku babeunyi pantar kitu. Duh, asa teu puguh aing mah euy. Jadol teh syeuh. Sabot kitu pok si Jupri deh milu nempas kana omongan si Juha. Kunaon sia teh Jupri make nyerenge? Benar Juha. Itu pisan lah. Ayeuna mah dewek oge sarua arek maluruh mangkeluk anu kamari gelut jeung dewek tuman euy. Hayang mulang kanyeri hate jeung hayang neangan awewe anu jadi muridna ngakuna mah tah kitu.
Narik dukumahakeun ku sia eta awewe ku si lain Jupri. Ai sia Kling. Si lain mah belegu teu kahulu-hulu. Kling. Dengekeun, rek dibawa atuh ka dieu ku dewek. Rek dikawin dijieun pamajikan. Nah, hidup teh kacipta bakal bagja euy. Lamun ceuk bisa nyandingkeun awan sek awewe nu sakitu gelisna. Kunaon sia seuri sia Kling? Lain. Jupri kira-kira daekeun ka si lain. Nya lamun mung atuh gampang pak sawe. Non hesena beda oge tenaga awewe. Sabot kitu. Si Oded anu tadi geus ngomong arek sare. Kadenge ngomong deui ditujukeun ka si Jupri anu ampir meh bareng ngareret ka si Oded. Anu harita keur mangkarak leungeunna. Dipake di laman sirah. Kunaon satu seuri? Ini gede hati atas si lain ih. Oke hayang ngawin segala rupa. Nah dikira bakal dayekeun kitu kasih lain Jupri. Paling oge sia naon sia awal sakitu gelisna dipigayang ku sia. Mun ngaresia ngareneng jeung boboging pasti pasta. Atuh jeung awewe eta mah. Aduh kurang euy. Dina kiloan mah berat teuing siana. Alun ka dewek jigana dae kata we teh. Penyo atuh beungeut sia jeung dewek. Iya. Aduh ampun deka. Si lain kasep aing jeung si lain mah sia teh lah. Moga satya dualah aing aduh. Garandeng wae tuh pan aing keur nyari cokor ieu. Aduh sia teh. Nyari cokor sope sorangan gak gerungan. Alah wing dari KS tapi si lain dengaranna gua garaneng wae atuh aduh. Si katu jempe bangus teh lah. Karunya ka si Asdur tujung si Dodeng. Taruh nuhun jeung nyarieun kokok cokorna. Geus teu kadenge sora-sorana acan buah nuluy. Nah isi ka batur teh eta ku jempling jeung. Toker cokorna. Meureun ngoceak mah. Jadi aja rame lah. Nya sanggis kitu mah cep-cep. Sarerea oge jarempe. Ngan ukur kadenge teh sora si Asdur atuh jeung si Dodeng anu sarena kerek nunikeun ka nyegrek. Matak ngagandengan ka batur. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha lajenganana? Insyaallah mun di baris naratas bagian anu ka-17na. Mudah-mudahan Allah sing panjang yuswa oge para rezeki